bade tumaros dupi ieu teh saha ngaran kaula leres Gubar Jadenta dupi itu saha we kumaha dinya wing bebas nama saya mah siapa aja Siapa yang sebut lain meni manja gitu itu pahipun Raja Astina Pandu Dewanata anu nuju tatapak napaan putrana anu teu acan medal tina kapompong parantos 5 tahun lamina ieu kapompong teh sasatna teu acan medal margita aya hiji pakarang anu tiasa neurak kana ieu kapompong nya ditapaan di ieu leuweung Krendayana disalebahkeun anaknya Tawidura sareng Semar Astajingan Dawala nuju Patungon Kakang Semar ulan iap ka dieu Kang mangga ya nah ieu kajadian alam dunya beuki dieu teh beuki ararane tanda-tanda keagungan pangeran ditemong-temongkeun mun manusia mikir maksud Minang ugana ayana gelar kesenian Sunda Waning urang sabang seorang sami-sami raksa petik gadan anu buaya tantu loba sodana tantu loba godana Ganza Kulang aya pikir naon Gusti Widura si horeng manusia mah ukur kahayang jeung cita-cita sumuh putra Raja Astina anu nomor 2 ayeuna teu acan medal tina kapompong parantos 5 tahun kan sa Allah tos lami pisan Kakang Panu Dewanata nuju tatapak napaan putrana nuju mujasmedi penginten sedengkeun ieu anu kapompong teh parantos rayian deui oh kitu ayeuna yuswana 2 tahun leres Arjuna sumuhun anu cika Yudhistira leres ieu nomor 2 acan medal tina kapompong kan sa ta eta ulang mangariwa cing atuh Kakang Semar ngadoa kaya Kakang Semar sumuh budayana sangkan seni Pak Haji Sidik budaya urang sami mulana ucu kulan wa kulan tadi ge parantos kakuping kuwa kasauran Gusti Widura sumuhun kumawa yen dieu kajadian marsapada dina waktu ayeuna teh ujang ku ararane ucu sumuhun ayeuna teh kuasa araran margi ieu kapompong anu teu acan medal teh teu aya hiji pakarang anu teurak ujang sumuhun
gaya nu mampu malah disayamarakeun saha anu kagungan pusaka saha anu kagungan bedog pedang jeung sajabana pakarang-pakarang ditinggal baheula kabeh eueuh nu mampu eta kuliah-kuliahna kawontong waduh kita amuing sumohon langkungnya nu mawi dina rasandi wa Akang Ilahi ngajaga di leuweung kerendayana ieu dipalih tongoh nyaeta juragan Gusti Prabu sumohon Pandu Dewanata nuju ngajagi nuju napaan putrana rupina menuju Mujasmedi waket mudah-mudahan itu aja aya jalan keluar cing jang kumaha wa bulan oh tamah ti isun ngaran-ngaran di leuweung ucung lamun puting nu kadenge dengan ukur cicir ciang-ciang nya hap-hap tak ari hap-hap pating kumaha disadana da sana ngadenge dek mah aya amuing yap kadieu kitu kakang saigujang osaek mangga akang nah eta cek bapa ulah ti senteng hiburan atuh kadinya ulah naon urang hiburan euy kan bae urang ulah ka bawah bingung Gusti sejak sumuh ka pangeran sejak lemah kumaha remah Allah ya kaloyong we akan nama bulan di pawanangan para runten bae kasadaya kumaha di pawanangan ku pagelaran bayang kuduna jadi pantra kasadayana sami-sami bulan sasana ulah nyieun om kumis amitan Allah dekawonan sing uyuh sabilulungan kang dadaman sing uyuh sabilulungan kami nirung kadan soyo Boro diri tesek kadan Nuku tesanya Leken baik ngereyet diginandan Sedang cobek diginandangan Pacuan warek haram Kedinanggi gagah Abah kedok Makiti Pinanggi gagah Kulura nyelilipan asep rampah tang tumok kamalinaan ratusan make aturan ku aneh sakala kedelukeran hari Krishna Kapulan anu utama Pak Haji Rahmat Allah saya budi kasasama kanapa pasten narima ibu ajai tapi jalmi beragama
dan nining wayang sing ngandung perlama manusia nuku malendang Pak Haji Dedeh Hermawan manusia nuku malendang Alah. Kitu cenah Aji Purnama. Cing saya cek kumaha kabina-bina cing kadek teh. Peperian di panggung biasa cing di TPI. Pepeuriheun di panggung biasa cing aya di TPI teuing mah atuh euy. Ngabibirang teh meuni. Itu pemirsa Allah. yang ada di TPI, yang ada di depan TV TV Masing-masing tiap rumah masing-masing. dia teh sa-Indonesia menyaksikan di seluruh Indonesia, di Sabang sampai Maroke. Sabang sampai Cicaheum, Maroke menyaksikan pagelaran wayang golek ini ya. Yang disediakan oleh TPI. yang disediakan oleh TPI. TPI ini menyediakan seni tradisi wayang golek ini Betul. tidak lain untuk menghibur pemirsa yang senang mencintai seni budaya kita ini. Iya betul. Ini uka karunyanya. Tapi kenapa kok Kecewakan. saya tiap ngibing gendangnya kok polos terus, gimana sih? Bikin malu lu sama gua lu. Kaning Asep Dampa mah bari belum lauk. Padahal kita satu rombongan, Betul. Satu rombong satu grup. satu grup. Kenapa di rombongan ini ada pengkhianat dan ada ulat? Nah, jadi di setiap organisasi tetap ada oknumnya. Ya kan? Betul. Nah, Anda itu jangan jadi oknum dong. Biarpun lagu ini permintaan dari saudara Bapak Semar, Betul dari Bapak Semar, dari orang tuamu. tapi kan saya juga anaknya kan. Betul anaknya. Kalau sayang atau menghormati kepada bapaknya, coba hormatilah anaknya. Ya, tapi yang lebih dulu minta lagu ini kan Bapak, bukan Akang. Iya kan permintaan bapak. Ya, harus dihargai dulu si orang tua. Kenapa orang tua yang bilang akan yang ngengklak kan tidak level itu. Tidak level, maksudnya menurutnya terelepan, atau bukan level, maksudnya mah. Da buleut di jero. Ai tidak ada hatena mah buleut aja. Bulan. Kang menyon. Yang ada di Sumatera, yang ada di Irian, yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT Kalimantan, NTT ada orang-orang Sunda. banyak. Lah, Malahan sekarang jangan orang Sunda saja, banyak orang bukan Sunda juga senang Nya bener. menikmati hiburan seni tradisi dari Sunda ini betul dari Batam. yang penuh dengan filosofi Filosofi. seni adiluhung. Wah, betul dong. Iya. Berfalsafah. Belum Jawa Barat tuh semua. Belum Jawa Barat mah semua kan. Silahkanlah SMS sampaikan kepada TPI Oh, betul. sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ih, Ya, kritik dan saran. kritik dan saran. Iya. Lo Tapi mohon maaf kepada pemirsa, saya kan Cepot Giri Harja Tilu ini udah tua, udah tua, udah lama. udah lemah, udah 33 tahun Jadi menggarap Pemayangan. seni tradisi ini. Ya, sudah loyo. Ya, namanya manusia. Dibatas semuanya. Iya. Tapi kan ada anak-anak muda. Ada generasi yang akan Ada datang. generasi. Giri Harja Tilu sudah menurunkan Petetan. regenerasi, Generasi yaitu Dadan. Dadan. Pak Cecep Supriyadi sudah menurunkan lagi Eka. Eka.
Pak Ade Kosasih, Deden, Deden, Pak Dede Amung, Awan, Awan. sudah ada, Ya, sudah ada kadernya. generasi, Malah sekarang udah sama-sama payu. sama-sama laku. Sudah sama-sama laku. Kan baik tuh pina jemput payu meni yang serikeun. Enggak, Orang Sunda atuh Jadi akang mah sudah nahnai. Aduh, sudah loyo. sudah kurang tenaga. Sudah loyo. sudah banyak dipencetan. Iya. Kan kalau iya di Jawa Barat kan wayang golek yang lebih dominan. Jadi tradisinya. Kalau di Jawa Tengah kan wayang kulit. Wayang kulit, Banyak kan dalang yang edan. wah banyak, Iya. Maksud yang edan di sini dalang yang kocak, kocak, dalang, dalang yang udah moyan, yang udah tenar, yang udah wah sohor. seperti mantep, Seperti Bapak Kiai Haji Ki Mantep Sudarderdor. Sudarsono. Sudarsono, Ya. itu Kintus, sudah ada. Ki Entus Susu Murni. Susmono maksud saya. Susmono, Ya. Joko Edon. Joko Edon, Edan. Joko Edan. Atuh kasepuhan Jawa Timur Wong Nganjuk salam dari Girihan Jatiga. Jatiga, betul. Bapak Anom Suroto. Suroto, Wah, sudah ada kadernya. sudah. Makasih. Ya. Dalang Semar Badranaya sudah ada kader. Ya, Dalang Cepot. Ya, cepot. Cih. Yang Aduh, sekarang tapi Semar mah dalangnya dalang wayang golek, kalau saya mah dalang kerusuhan. aduh, kalau sudah salin gaya sekali. Seperti artis, Cakep anai, cakep, keren. ganteng si Akang. Aduh, lihat senang saya bagus. Bagus betul. Alah, Tidak ada yang punya. yang penting mah. Kade ah, leur. Alah, ha? Aduh, betul gaya sekali Kang lah. Yang penting mah kita menghibur pemirsa. Pemirsa yang ada di rumah, yang ada di rumah. Pemirsa yang ada di TPI, yang ada di depan TV. TV rumah masing-masing. Dari TPI ini menyediakan hiburan tiap malam minggu wayang golek. Boleh. Di rumah masing-masing. Pak Haji Sidik pun kan ikut Wah, nonton. Pak Haji Sidik, Ikut Pak Haji nonton. Didin, Asep Dampa. Asep Dampa. Bari belum lauk sama Wah, banyak yang menyaksikan kita ini malam ini, oke? Oke, oke. Kita hibur aja. Ibu orang-orang suka majuan nonton. Ibu Haja semua Nining cu. ikut nonton. Ibu Hajah Nining ikut nonton. Pak Haji Rahmat, Pak Haji Bahro. Pak Haji Bahro. Oh, banyak teman-teman kita. Ah betul dari Bandung, betul. Alah. Sok Heh? atuh, sok atuh. Sok atuh ah. Minta. Tapi jangan sampai seperti tadi saya ngibing gendangnya polos terus sih, malu sih, jangan sih. Asal akan ngerti sama tukang Hah? kenang. Apa? Asal ngerti, asal bayar sama tukang kenang. Oke dikendangin sama saya. Berapa duit itu mau saya bayar? Berapa duit bagaimana kan tempat kendang macam-macam kan. Jaipong. Ya pokoknya memang saya ngibing lah. Ada lenong, ada jaipong, ada tari buyur, Heeh. tari merak. Bagaimana dong? Pokoknya saya ngibing. Aduh bagus kayak wayang kulit. Nya wayang kulit kieu Ya, ya. tidak bisa. Kagigir wayang kulit mah teu bisa ngaliuk. Tidak bisa larat lere. Ya. Tidak bisa lurat lere. Wayang kulit mah tidak bisa rurat reret. Harus jegang sekali. Jegang. Duh. Bumi kuncang kancing langit lap-lap katon. Oh.
kepalaku cekot-cekot. Se lakone opo papap dalang Asep Sunanar Sumanto. Sunanarna we Sumanto kun mentok ka bapak aing. Eta tapi kawani. Wani kitu tah. Ya berani sekali itu. Disebut Sumanto. Alah, burung ah. Ya, Epongan ah. Ya jangan wani harus dipakati dulu dong. Mohon maaf kepada pemirsa. Ya, bila mana ada kesalahan, Banyak tentunya kesalahan-kesalahan, lahir batin kan, kekurangan-kekurangan. kekurangan-kekurangan. Baik. Duh. Nayaga Allah. nayaga anu nyarengan Allah. sadayana Duh. ngaturkeun lagu Pakai jadi telepon. nyamakeun mah Kang Dadang cobek kawilukeun kasadaya kaum rangu pongporang pongporang daun di Dipoto kalisinya. Punten abdi cepot ngiring kaul. Pan aing euy. Ngarebut alas Aduh. akang. Tapi kak gitu eta. Nawiskeun domongan giri haja mah seueur cepotna. Mo. Double. Pilih pada meser dong. Bilih bade meser. Cepot sukuan aya. Aya cepot ungek. Tuh ada. cepot ungeuk. Ada. Cepot yang tidak pakai kolor Alah. ada. Bukan banyak. Gitu teh euy. Heeh. Hei. Duh. Sya. Kaula rek tumanya ye. Bisa teu? Ka dieu. Gusti, aya naon pot? Olah aya jalma ujang gede itu. Walah. Saha Heh? Saha teh jagung gede. Naon ah? Aya naon? Aya tamu. Di belah mana? Di belah itu. Eta jeung ngegea segala. Nah, aya ku sararono teh wing tah. Heeh. Sieu mah sono kalanceuk campelak. Batur mah sono teh ngirim. Hakaneun sareng Pak Haji Sidik ka aing. Bawakeun sama Bawakeun Pak Haji Didin ngirim gurame. Ieu mah sono teplok dina hulu. Saha pot? Tingali ulan. Oh, hihi. Aduh alutan kemana tah? Geus ditanya. Teu acan da tebih. Heuceuk mana teh saha kitu? Mah. Acan. Ulah kaget. Patih Nagara Parangkubarja. Ya inge. Kubarja Denta.
Sampurasun Satria. Saya. Wilujeng tepang belanja non. Nyimpen barang di petian di tanah kapak kidulan. Pak Haji Rahmat berjuang mati-matian karena nyerken keadilan. Mungkuk kaluhungan budi Hakemuan Jamautan Pinasti sama diri Moayan Nyikik Ulah kaget manusia. Dulu toke. Ngomong toke goblok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, Sopan. agama naon maneh? Maneh agama naon? Islam. Aduh, sami atuh sareng abdi punten ah. Sami-sami sealiran di nama Islam. Bener maneh agama Islam. Leres. Geuning teu nungtun onta. Bubu dari Saudi Arabia itu. Ari itu anu cukang. Abdi Ya, sami Islam. geuning teu nyana kenceleng. Tuh datos-atos masjidna. Oh, di masjid naon? Abdi Ya, di Masjid Al Barokah. ari itu Abdi di Masjid Istiqomah ari ieu mah, Al Barokah ari itu Al Istiqomah. Ari anjeun di masjid naon? di masjid Allah can angeus. Oke nanyakeun. Ya, Datang di aduh. Oh ya eta makhluk nu kitu nya euy. Jiga hileud puteuy nya. Ini hileud puteuy, hileud enteh ini gede huluna teh. Teh ya mau sok naplok. Aduh. Alhamdulillah bisa dipanggihkeun di leuweung jeung jelema model kieu. Hai kawas kasep. Kawas kasep. Renung sarirungan katiga jadi mangsa rempuk jukung sauyunan nyetaka budayan Sunda. Dina gawe Pak Haji Kohar Sumantri Dina gawe babarengan Caca mari. ulah sewang-sewangan ulah sewang-sewangan Ari paus mah Ciamis aya. Salajengna neng komomun silih harengan Pak Haji Sidik nu nimbulkeun kepacengkadan kumaha neng Dewi Purmana. nu nimbulkeun pacengkadan nu nimbulkeun dunungan pacengkadan dipahiri-hiri Pak Haji Didin Bindu Haji amalkeun aturan agung
jati diri dunia sing inget di akhir paring paidah urang teh baris digiring ditalek kurung jeung kuring urang teh baris digiring ditalek kurung jeung kuring padadang papak serang moal bisa silit tudi Ayo neng Reni. Sili omean jeung batur Pak Haji Sidik Pak Haji Anun nu salah bere pitutur binangkit waspada ngatur di palar hantu nakabur hade basa hade budi tata titi sareng surti eyang atin tingkah laku jeung saati tulaten rejeng mati lamun hirup rempuk jukung neng Dewi silih bela silih tulung ngandung hate adigung nawiskeun makhluk yang agung omatong pahiri-hiri tanjerkeun citra mandiri Aji Purnama Kulawara Sukaseri Muncan Pangi Jati diri pada tumaros dupi ieu teh saha ngaran kaula leres Gubarja Denta dupi itu saha we kumadinya wing we bebas nama saya mah siapa aja Siapa yang sebut lain meni manja gitu itu Abang budak kene akang. alah eta buuk teu jadi salamar-lamar acan Ai kumis gomplok lain teu ai jadi kumis gomplok kumaha lamun ngaheureuyan mangkaninya euy barudak ayeuna mah meni balalangor Balangor. aya nu aneh-aneh teh geuning sok diheureuyan dugule eta budak dugul kudu diteken kasaha teh euy oi nya kanu dugul oh kada beli kanu sanes kada beli kanu jabrik tobat amit-amit jabang bayi aka daek boga anak itu teu hararayang teuing ingat ka Haji Udung gitu ta Haji Enih we di Jatiwangi Om Doglet ti nagara Parang Gubarja maksad bade tumaros naon manawi uninga anu ngaran Pandu Dewanata cenah bejana tapa di dieu bener wah piributeun deui ieu ampihkeun kanya dompet kembang-kembang piributeun ya kade Bapak dewek kula cenah nyahoeun soakan kajian cenah nyumput ya kecu geus kolot teuing ku padek cileuk maksudna anjeun milarian Pandu teh
aya we aya maksud jeung tujuan ari aja saha bilih salira teh acan uning eta kaula teh adina Pandu Dewanata anu ngaran Widura. Oh, Widura. Aya lagu na Widura mah. Kumaha? Widuri. Elok bagikan rempuli. Aduh, ampun. Widuri atau teh lain Widura. Aduh. Aya tanu tukang. Cepot. Atuh sok dikepung nu eta mah geuningan kamari di alun-alun copet. Eta mah copet, kuring mah cepot. Naon bedana jeung copet? Jauh. Beda. Tapi kumaha kawa bahro? Maru, paneng teh popotongan sisar koneng. Ari itu anu tukang. Dawala. Atuh pamu kitu mah pangencen dawala teh hartosna teh dagang. Dawala, dagangnya terus waluh ailana launan ngarayapna. Aduh. Toba. Ayah. Nya kapi kumaha kasih tipeng. Musuh. Maksudna naon ya? Raja Kaula kagungan Rama. Raja anjeun teh saha Gubarja Sakti. Ai kitu kagungan Rama teh maot baheula ku si Pandu Dewanata. Ayeuna mangsana pikeun Malaspati nya nemutkeun beja tinu beurang dipercaya. Eta Pandu Dewanata cenah bajana keur tatapa di dieu. Di mana wae dikipaehan? Kurang ajar wahnya cek aing ge piributeun monyong. Buru-buru piheulaan ka nyamanya dunungan kudu ripuh. Tenang atuh da. Tenang da wala. Ulah lulusuhan ini urusan. Anjeun Widura naon? Memeh Kakang Prabu Pandu Dewanata sok sing hareupan heula kaula Widura. Sok perang kiri gamana perang teu gimana? Kiri gamana? Kiri gamana perang sabda sering gunung. Toya gamana perang sabda sering jara. Nempada joka permana anak menak tunggal anak menak. Urang paraya kelas sabuk bilang tatu adu tulah bertiga. Aya kitu satria teh kagok ngomong teh tat baba bla 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 bla. Penyiar. Aduh. Lamun dewek gancang kitu mah puguh dengekeunana. Bisi dek perang di luhur gunung. Bisa gitu. Wah, kaburu pae atuh capek teuing nanya. Bisi perang di jero cai. Kuat kira-kirana. Papan pararaeh dua nana. Bisi rek di jero keni. Abus semua. Ya, meureunnan ai ngadu jangkrik mah bisa we abuy. Iya. Itu Ayo dinu lega siap pada ku aja pindah. Ya ka hareup we. ka dieu. Gagupayan. Ka dieu. Sampai Sing lawan kayaknya. Aduh, bonsai. Kira-kira nawanieun ka aing. Ya, kunjungilah. Berduyun-duyunlah. Malam ini akan dihibur patutunggalan. Berkelahi antara hileud enteh jeung hileud sinanangkeup. Upami teu nonton haneuh menyesal merengkel. Di karcis orang tua 5.000, anak-anak 10.000.
Kenapa cenah Bung mahal anak? Karena anak itu bisa jadi besar. Kalau orang tua sebentar lagi mati. Sok sia wanyeun. Sok da moal nyingkah. Nah, syukur. Tak ieu naon tah? Lihat ini apa? Waduh. Mawa serulit. Serulit. Lain jidar, serulit. Hah? Berani kagak? Saya beranilah. Ayo. Biarpun saya tidak bawa apa-apa, coba kita berkelahi di sini. Berantem di sini. Siapa yang kalah, siapa yang menang? Jangan begitu. Jangan sampai fisik. Itu memalukan, itu kertinya. Tidak diperbolehkan kita. Ciptakanlah situasi aman di sini. Damai. Kan lu yang ngajakan. Bukan, kamu berani nggak? Ya berani. Bukan berani berkelahi, saya mau menjual ini. Waduh. Goblok itu. Mau menjual ini, nenek saya sekarang lagi sakit. Saya harus menjaga di sana, saya tidak punya uang untuk beli rokok. Berani kagak? Berapa duit tuh? Berapa aja dong. Takut. Takut apa? Takut ini serulit palsu. Wah, kamu. Swear teh naon? Kamu kampungan. Swear itu kan ada lagunya. Swear ora-ora jamu. Gue tahu swear, bergum. Mana wanita ngerti? Sabaraha? Bayarlah 200.000. Terlalu mahal atuh. Kamu punya bapak? Punya. Saha? Namanya Dedi Halimi. Oh, iya teh si Ana muridnya. Ditato maneh? Hah? Ditato maneh? Tato mah pengarang lagu. Saha? Tato es ini. Nano tama. Nano es. Aduh, ampun. Kamu punya uangnya kagak? Punya dananya? Punya. Dananya berapa? Dana setia. Cuaca mau guys kawin. Takut kagak itu Takut tidak syukut. Tajam itu enggak. Wah, kamu kagak percaya kepada saya? Ya. Coba lihat, ini tajam sekali. Tuh lihat tuh. Allahu Akbar. Alah, sampaikanlah kepada orang tua saya, maafin saya. Mati Aya nu kitu jelemanya. Maksudna mah senjata makan 7. Shotgun kurang ajar. Wah, siap. Modar hawam wajah. Siap. Musik. Alah. Wah. Ayo maju bauma ninggalahna la la la
Hampura dipun balang tumi balemah teras kabur. Doh. Ingis kuri sirempan kukayaan. Sapraptanipun ieu kasepuhan Astina Resi Bisma. Hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa kapatria ku pangarati. Maksad ngalayan Panu Dewanata ka alas Krendayana anu nuju napaan kapongpong itu kayaanana lumampah lir macan tenangan Inggih. itu kaayaanana Lagi sabelati banyak diremetkeun sadayana. Samugi alo ngaganyar nyelametkeun sadayana. Nya diri masing caring masih imut perang penting masih imut perang penting ane kajongjonan salira kedadi jari ane kajongjonan salira kedadi jari Panggaran udah siruan tapi nadahanona sanes karang kalapuan ularet yang sakama-kama Ikang pareneng tipauting panglantungan pasosoran hirup sekiling teuing kana jalan anu sae saruri sigang tepaheun aya di dinya aya di dinya angkatan sideng kana tengah si Allah beradi purna kadang tobe kali singkirannya demi ngawangun negara diriklah sugih arti tawae tumari kenapa pasenti jeung subah sama jang pinanggih lan laga balintangan babalan pangalusna sana ganti kadengaran kasayan muamusna Picai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik disirah cai sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem tuwana tuwani tuwawu ulah jail ulah kaniaya hampura anu aya di leuweung bilih aya nu kajejeg kabadu kaula teu niat goreng anu kageulehan kakeumehan ku kaula hampura sae sabab anjeun sadayana tunggal makhluk kansa dina saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung taun kansa
naon sepuh sok mineng ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureureureuh leres si horeng anu dipikir-pikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa angin kadar pangeran anu bakal karasa jeung karanapan ya kan Za? iya atuh tangto sepuh kitu kulang Seperti nu karanapan ku Raja Astina Pandu Dewanata sumuhun boga anak tilu anu kahiji nu kadua aneh anehna kulang ti mimiti lahir teh ngablenong kawas bola kawas bal sumuhun ayeuna teh geus 5 tahun ngagedean eta kapongpong teh nanakeun eta budak teh hirup di jero daguguri nyelan da guguri nyelan wae leres tapi eueuh hiji pakarang anu teurak kan sa sumuhun ta eta malahan geus adian deui teh teh eta geuning aya keajaiban kitu kulang geus pinter ngomong ngaranna Arjuna sumuhun ieu ajaib ieu luar biasa nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya muga-muga rahmat pitulung nyarengan kapun anaknya eta Raja Astina Pandu Dewanata doh sumuhun kuring mindang kakidulang kagagas pajanun salam kaliwat nineng lami tetepang sok asaka suwat-suwat Ibu Haja Epon kasuwat-suwat Sok jadi tukene Bapak Haji Andun nu matak ulah gagabah kumaha cenah mama nu matak mah ulah gagabah kumaha badan nu aya hargaan Ibu Haja Epon mun urang teu jeujeuhan badan mo aya hargaan mun urang teu jeujeuhan pamirig mah pamirig gamelan kawin nyumponan mama neng Popi Jamis segala ulah rekeun matak nyiksa kana diri Ibu Dedi Mulyadi Purwakarta matak nyiksa kana diri Kapocong Purwakarta basi sidik nangan jalan ka desa bati bengong nang panita wajan ini
Cipayung ka Cianjur Asep tampak ka Cisokan ka Cipeting keung teh aneh campur daging emutan neng Dewi lawang kalati mandeg wontening alas wanawasa mandeg lumampah narasi manusia luhur ilmu Jemar panalar sugih pangarti putra ganggal lumampah manuk gede manuk letik anu aya di alas pringgan dengan salah ngadak-ngadak ngerenkeun kagiatanana mau bagong jeung sajabana ajrih lumampah ningali hiji manusia anu luhur maksad ngalayat pandu Dewanata anu nuju tatapan sapraptane pun ieu Arya Widura astaji ngadawala anu lulumpatan kanza jika si Widura itu Widura aduh wah aya naon sadaya-daya kaula nu naon nguningakeun aya serangan ti nagara Paranggubarja Allah alhamdulillah Gusti geuning teh kasepuhan ngahaturkeun semua baktos kula nuhun sebut aya naon ieu kula duh aya ribut nah aya cekuhan teu pisan kajadian teh kula walah Gusti nuhun na dasar kudu panjang umur samaka pihatur kula nuhun dola aya kajadian naon Widura serangan di negara Paranggubarja utusan Prabu Gubarja Sakti naon pasualanana ai saurna mah bade malaspati ka Kakang Panu wireh cenah bapana eta raja teh kantos ditandasa ku Kakang Pandu dina puluhan tahun parantos kalangkung oi nanaroskeun di mana tapana jadi kuhal sakitu ingis kulis simpan kukayaan Widura tak kening wah ali nyumput sadaya-daya kaula nu nyumput tawala juragan Widura sudah tara gelut tadi nage nya sabaraha urang ai katinggalna mah duaan namun da moal mungkin lah mungkin duaan poklan nya go ya aki-aki ya saha teh aya kaula patih negara Paranggubarja maksana ngudak-ngudak si Widura minta supaya dituduhkan di mana si Pandu tapana pasualanana si Pandu kungsi nandasa ramana raja kaula ayeuna kaula rek males pati tong jeung
Panu atuh. Hah? Tong jeung Panu. Jeung satu. Sing hareupan kaula. Arinya mah anjeun lalaki langit lalanang jagat totosan Bijarhuli. Coba sing hareupan ieu Resi Bisma. Ini tenang gitu kolot. Alah. Aya kitu kolot teh euy. Apakun wani marang aku aki-aki? Ora wani dening ngapakulanang koe lanang. Dah. Daripada lenang mah resep. Lenang lanang. Apa lanang? Nyaho lanang. Apa ulut lurah di Cipadung. Anang atuh tah mah. Bener, ya. Maju. Coba halik. Bade ayeuna oge bade mios. Wilujeng atuklan. Ya, mangga tuh. Wis. Goblok sia. Ayo colonos ya teman. Colonos teuing. Sawios atuh ku abdi. Mudug naik ke tadi. Da tadi mah sieun. Nya. Wani sia kalieu. Tuturkeun aing wani mah. Maju Bisma, ayo pada.